Meuli buah kasih aku. Di baturan ku sinana. Assalamualaikum sampurasun sadayana. Tepangkeun nami abdi Sahira Anisa Al-Fatihah ti kelas 12 A Farmasi di dia abdi sareng rerencangan abdi. Tepangkeun nami Abi Delia di kelas 12 A Farmasi. Di dieu abdi sareng rerencangan abdi bade ngadugikeun pantun. Wilujeng nyaksikeun. Di imah masangkeran melak kentang di kebun si Tukul ngakuna mah babaturan ayeuna aya butuh naungkul. Ka pasar meuli kopeah, meuli bubur teu diadukeun, dihareup mah meuni someah ari tukangan sok ngadukeun. Cai limun dina papan catur, buah kadu di buruan, lamun hayang mah babatur, kudu akur jeung babaturan. Boga dulur di Ciguntur, imahna deket walungan, sok hayang akur jeung batur ariteun babari kasinggungan. Jalan-jalan katugaran, baju baseuh kakesangan, ngakuna mah babaturan tapi sok sieun kasaingan. Ngalamar kisah make saringan, aya semah moal paneli, tong sok ngarasa kasaingan, da milik mah moal pahili. Ka warung meuli saun, Menta anter ka sinana. hatur nuhun kasadayana.